Aing tadi kayak masia, tapi sia eueuh. Sindek naon kayak mah aing. Nyeburkeun sia ka empang gara-gara kamari. Aing tadi tulungan diceburkeun ku Sideung. Yo, pan cemara ka aing. Pan nu nyeubeurkeun sia ka empang masih jeje lain aing. Lah, sia sarona oge kamari senang jasa nempu aing diceburkeun. Atuh lucu mah aing nempeun nyebur. Seuri aing Terus sia kenaon teh nulungan aing? karena aing bung nulungan sia. Atul. Sial, sia. Geus menang can eta laukna. Can meunang, ya aing memancing lagi teh make empan. Bolon amat sia mancing teu make empan mah. Atuh moal menang belegug. Atuh aing mah emang nanten niat mancing. Terus sia naon di dia nyekel pancingan kos kitu? Teu niat mancing mah. Aing mah lain mancing lauk. Aing memancing ge mancing masa lalu. Sugan bae bisa kembali deui. Jelema edan. Tapi mantep tah masa lalu bisa kembali mah. Emang mun masa lalu bisa kembali, sia rek naon? Rek manta tulung ka aing ambe ulah dilahirkeun aing. Si koplok. Nu edan sia mah. Soalna aing geus teu kuat dengan beban hidup saat ini tanpa dia yang tercinta. Tuh eta mah teu kudu kembali ke masa lalu. Solusina gampang. Nu bener sia, naon solusina? Yo, aya, tapi teh gratis, Bos. Aya duit, aya solusi. Sia mah perhitungan jasa ka babaturan. Kudu bae pake duit. Iya dong. Duit yang bikin hidup berwarna. Sial, sia. Nyanggeus, ngahutang heula. Yo, ngahutang mah solusina ge dihutang. Sial jasa sia mah. Yo, kurang bere duitna goceng. Nah, lamun aya ieu pan urusan lancar. Heuh, geus segera ngomong solusina naon? Tang nyaho aing. Ya, dengerin usianya, solusina, sia rajin sholat, mantas sholat, sia ngadoa ka Allah. Ya Allah, abdi geus teu kuat. Kok ngodana kitu ya? Atuh heueuh, kepan dijawab ku malaikat pencabut nyawa. Dek kuari balik nandrong. Tinggal jawab ke sia, heueuh, gampang kan? Ih, sial, sia mah eta menta buru-buru aing paeh. Atuh daripada sia menta ka mas sia, menta henteu dilahirkeun deui. Geus lah ulah ngomongkeun eta sieun aing. Aing can kawin. Jelema edan mah pan kitu. Lain mikiran amal perbuatan, malah mikiran kawin. Geus kadiekeun duit aing. Mare solusi kos kitu. Yo, duit nu geus dicekel teu bisa kembali deui tanpa kesadaran pemilikna. Hahaha. Solusi edan eta mah. Nu penting aing menang duit, kantongan ku aing. Geus gampang eta mah. Kayak orang meuli es di ditu tuh. Cendeuk naon engan aing. Aing sebenarnya hayang meuli HP ya, siga batur, ambe bisa main game. Emang sih boga duit sabaraha? 100.000 ya. Yo, 100.000 mau menang HP nrong. Meunang meureun. Duit gede yeuh. Nya geus ayo kedeng ngasih pudin. Biasana manehna sok ngajualan HP. Emang heueuh, yang geus atuh ayo berangkat. Duh, jam genep. Bayana maghrib ieu mah. Kedeng bae lah aing kekedengan heula. Kayak masih diet nama lah, gampang. Woi, dak. Sia, tiker ieu nambuyak bae di masjid tole. Emang sia bung boga perubahan kos aing. Motor bagus. HP boga 2 aing. Kurang naon deui aing geus boga sagalana ieu. Lihat, gondrong bari mah geus gagahnya. Boga sagalana. Heuh, keri menyanduan bae jeung aing. Bari mah geus sukses mah. Pohok aing. Aing hayang kos nyana udah mah. Bari mah nyesel geus ngaledekannya pengangguran teu tahu diri. Yo, si eta mah ngaledekan yang oge keur ieu.
Tapi sia mah can sukses ya. Sial sia. Sia malah bisik-bisik hayang gawe embung jeung aing. Gawe naon atuh aing ilu. Atuh aing ge ilu. Aing diajak teu. Sia ndek ilu emang. Sia ndek ilu mah liat. Embung lah. Aing ge bisa beunghar kosnya nama. Tahan unduk ilu aing. Ilu kan aing hayu. Abo aing ditinggalkeun. Awas mun aing geus beunghar mah. Karak motor. Mobil ku yang beli, mobil tronton sekalian. Balik aing lah. Tapi sia kabehan kudu nyebut aing bosnya. Sia amat sia. Geus sia hayang gawe embung jeung aing. Tuh hayu lah. Tapi dorongkeun motor aing heula. Siap. Dorong dak, mau kencang. Bos, aus yeuh. Mulai heula tuh. Oh, capek ya, Bos. Nyaho yeuh, cai aya misa-misa acan, Bos. Nyanggeus. Sia hayang nginum naon? Hayu urang tengan warung. Ayo, Bos. Hayu dorong deui. Aduh. Capek. Bos. Warung tah. Wih, eta warung, Bos. Duh, dompetnya ketinggalan. Aduh. Bang, Ih. Pan sia aya di dieu. Tadi membungi lu jeung aing. Motor aing mana? Nih. HP, mana HP? ya, ari sia kunaon? Motor naon? HP naon? HP karak ndek meuli, dia tadi ngaudangkeun sia, cenah ndek meuli HP kasih Pudin. Aduh. Berarti yang tadi nyimpi doang. Sia sih dua keudangkeun bae aing. Ari sia mimpi naon? Aing tadi ngimpi boga motor bagus, HP bagus. Cijai kayak nurut ke aing eta. Sia sih diudangkeun lah aing mah. Ari sia mimpi ku luhur-luhur amat. Apa di karak dek meuli, eta ge duit nangan cepe doang sia. Kajen siap. Sukses teh berawal dari mimpi. Alah sia, HS bae mairah suksesna. Gawe yang sukses mah. Geus sia jadi mall dengan HP ieu. Hayu. Lah, aya mun dihareup lah. Heeh, Gedang sia. Heeh, gedeng aing keluar. Ayo. Yuk. Wedul, aing mah atuh jasa sia nyuburkeun si gondrong. Karunya sia batur sampai bara sekitu bajuna. Tuh mah memang budak kos itu mah je. Kali-kali kudu dikitukeun. Memang kudu dibere pelajaran teh si rintiknya. Sih, tapi nempona karunya aing. Sih, tapi yang nempona karunya je. Pertama kusil lo apa dijeburkeun je. Tangan jangan heula. Tadina mendek itu dulu poin dek digawean. Kumaha ditu? Pan jeung mah tetegaan. Sialen bebeja ka aing yang mendek ngajailan si gondrong mah je. Ari si gone saruana deui dih aing. Jengkel mah aing din. Jelema na ngasalkeun jasa si gondrong mah. Nyawa sia bojes. Di ngabelan si rintik be. Bosan berhenti bere parab ku aing. Masih teu jengkel kayaknya. Jengkel si je, tapi aing karunya nempon apaan? Geus lah, lu ngabahas eta bae. Si kajen je, jelema kitu mah kali-kali kudu dikitukeun. Heeh, sama.
itu aya si Pudin tapi aya si Hideung Terus si rek kumaha? sampurkeun lah aing jengkel keneh masalah kamari Setelah saya ribut bae, pusing aing. atau jengkel jat Geus ayo ke Sepudin ayo lah. ayo maksudnya kemarin naon Hideung Oh maksudnya naon Drong aing mah. Emang nyeburkeun sia bae. emang aing boga salah naon ke sia Beh, sia belaga teh nyaho deui. Sok suci sia. Jing, aing mah jelema suci. Tara boga salah. Teu boga salah, cuma loba masalah doang sia mah. Cicing bae sia manes, ulah ieu-ieueun. Ieu mah masalah aing jeung si Jeje. Pan atuh sia jadi sewot ka aing, Drong. Hayu Je, urang siksa bae nya. Hayu lah. Bangsat si kontrol. Pisakeun. Dikeun eta topi aing. Mana topi sia? Tah, ieu. Yo. Tah. Topi geus lumutan ge sia. Sia Drong, untungna ge budak dua Drong. Oh mah geus teu nyaho Drong nasib sia di dieu ku aing. Oh iya budak, nanaonan meureun. Si gondrong ditulungan segala. Wanina duaan. Mendek hiji lawan hiji hayu, diladenan ku aing. Ayolah, sampir lawan sia Drong. Ipis. Hayu, geus moal mundur aing. Hayu. Ulah ngajak budak sia. Geus sia ribut bae duaan. Naon ngajak budak lawan sia sorangan mah? Hayu geus lo ngomong sia Drong. Geus ya naonan jadi panjang kieu. Sia Sines, ilueun jadi panjang kan urusana. Tadina mah aing bacana doang din ka si gondrong. Cicing sama Yat. Cuma teu boga masalah jeung aing boga masalah jeung si Hideung. Sia geus gede geus kolot ulah ribut bae. Sia tuh diceklan. Ieu urusan perjantan anjing si gondrong yo. Ulang lo bacot je. Hayu Drong cek duel jeung aing mah. Sia dan naonan duel-duel segala. Oh sia masalah kitu pake duel lah. Tadina mah aing jeung si Jeje bacana doang Drong ka sia. Lain bercanda gitu cara nama. Amun sia teu terima tangan we tempat nu lega. Atuh di lapangan hayu sekalian nu lega. Hayu di layanan ku aing. Hayu tangguhan aing bae heula yo. Woi, kemana sia? Dendeng sia. Bangsa teh si gondrong. Disangka nama aing sin meureun kanyana. Sia naonan. Geus sia mah ngelehan bae, kos ka saha bae sia mah. Boh, harga diri ya, itu masalahna ge. Kan urang baturan Je. Masalah kitu bae gue pake duel segala sih. Ngalunjak amun teu digitukeun mah nya. Oh Je, geus lah nu di layanan. Wih, deuleu si gondrong mau golok. Geus ditu sia kabur Je. Nu di layanan. Oh Je geus sia kali itu. Aing sebagai lelaki sejati mau mundur sajangkal ge. Ari sia naonan sih, masalah kieu doang digede-gedekeun. Cicing sama Yat. Sial si Hideung geus ngalunjak ka aing. Si Jeje mangan heureuy doang. Sia biasana kitu. Cupu sia Drong mau golok. Tunda tak golok. Kuning tunda. Cicing sia Dines. Lepaskeun. Baskeun Yat. Hayu mulai. Hayu teu sieun aing. Aing menang. Aing eleh di. Cupu sia mati ese Drong nya pernah menang lawan aing. Aduh, bangsat. Sebenarnya aing sieun keut. Balik aing lah. Aduh. Cek aing sia duan dek gelut malah main gambaran. Sia budak, aing mah geus serius. Cak aing dek galalut, sialah. Terus sia mau golok jeung naon? Ieu mah boga bapana si Jeje, aing dikembalikeun. Sia nyen aing jantungan bae lah. Balik deui lah. Ayo lah. Pan budak baralik Je. Heueuh jar hatesnya budaknya. Urang tinggalkeun di duaan doang. Nyaho, sangkana mah urang telut meureun babaturan sorangan. Heeh. Ayolah urang balik tah goloknya. Hayu. Sampai